Agung paparwete samia rempel samia pang-pang sekar mekar inggalike pandele si pandan aruh di pagelaran Jawi Karaton Nagara Giriretna Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan ngahaturanan anak ieu sang putri Pati gaulan coba kar kali asus ieu banget di alam beladi nepi kadangan ayeuna ye patih kaula nyeri beuheung sosonget nae candek datang he mun maksud pinanggi gagal karena nyerken saat hilang jadi masing saring masing imut terapat pada kacau jangan baik salira tetap di ngaturakeun pujalan puji tumatan Kang Maha Suci payahnya sapan mugiang sarahay wilujeng kula sedaya Mas Dedi wilujeng Kang Pilot kula sedaya di
Dia lengiran Rapta Kadia wangunan Rineka Dia lengiran Wontening pagelaran Jawi Pagelaran Jawi Sang Nalendra bibisik Prabu Kanda Kamurga ngahaturanan lingis Senopati ngandika ay kumaha teuing ieu nepi ka ayeuna nyeri beheung sosongeteun sok komo ningal anu jadi anak watir karena warugana sanggup ngorbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunan nepi ka candeg datang keneh wae anu geulis anak ama wirgining si anu kiwarit can kaluar ti kamarna sabar Gusti ulah kapalangnya sabar daparantos dijodoh-jodohkeun parantos aya papasanganana ya benar kitu cek abdi oge kitu panon poe moal bade salahnya surup di mana wae iraha wae baka dadahan we atuh kulan Gusti laras pikeun hajatan geus di bejaan ahli-ahli seniman seniwati panano es parantos diwartosan atuh ti glamor SOS parantos dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palai numpak singa Depok atos di mana tah nya eta ti Kang Robot syukur Pancasilatna ngeyeuk seureuna atuh Didin Bajuri Kang Dindin syukur atuh cenah bilih bade na ngapawe ya parantos sadayana ge dipanyeran ku abdi Gusti atuh anu resep ngadu doma palih ti kidul parantos disayogikeun kalangna kengeng namut cenah kaina ti Pak Haji Sansan Arjasari atuh syukur di wetan ti Majalaya saha bilih bade ngangge juru kawih domba Ibu Neni Hayati sareng Ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsih eta teh juru kawih domba aya siap ya nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna ye syukur sinen calung anu tengah mah ayeuna atuh cenah bilih MC na cenah
eta Adina Baran aya Jang Risman sanaos sakedeung peuyeul teu naon eta oge sareng si Jenong bilih bade nanggap main bola di Jalak Harupat. Di lapangan Stadion si Jalak Harupat. Stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun. Usaha Warga Bandung Bagja nu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna. Main bolana cing sae malihan kamari ge meunang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4 hiji. Nya Persikab. Mohon sareng Gajah Tunggal. Sareng Gajah Tunggal dan Gajah Baru. Syukur. Lebih geus dibejaan parantos naib parantos. Bade sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah seueur dalang anu nganggur. Sasi-sasi ieu mah kulan. Ku ayana korban tsunami teh seueur. Seniman anu korban oge. Kabawa palit sanes teu payu. Abdi ge sabulan sakali ayeuna mah ya. Kula hayang gerangais incu. Sakomo lamun incu teh lalaki dah-dahane kulan Gusti ya lir pendra surak hambal-hambalan yen telakeun ieu patih nagara sampun dumugi datengal sorak kana haladria hana sang patih sampun dumugi enggak Sumping wala Den Pati Sumping bulan Den atau Sumping Patihna atau Sumping eta atau Sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet ya sampurasun ya rampe datan nila tangga demane pakulingan rana daguan dia di luar cebot datan nila tangga demane pakulingan rana denera angsam ya Wilujeng Sumping Kakang Patih sembah kapihatur ya non Wilujeng Sumping non salamet kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajingga dikersakeun dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon carogena si Nyai Wirginingsih bener hasil timalakan pingah amarwaka pingah amarwaka sota pingah nak kiri-kiri lagi aten merah kingkang mindanget ya kingkang mindanget ya ada teuing suka bunga anak kula si Nyai Wirginingsih atuh kula hayang gerak tepung jeung calon mantu anu mana coba cana ka dieu Kakang Patih anak kasakti saya nanging ieu hapunten bae naon teu cacat minantu aing sanes soal teu cacatna bilih ieu mah bilih tuang putri
sanes ieu panuhun ulah bade benu urang jajabkeun deui we ka habitatna ka tempatna kitu manawi da ieu mah hasil usaha nah ngomong kitu aya naonnya sun pilih ieu mah di mana mantu kaula cing da mungun dibawa ka karaton ieu teh merod ai merod kitu mah doma boah iya cing anu diikat gini baju hidung bawa ka dia gitu hot Cep. kadir Raden aya di luar Raden Astajinga dihaturkeun ka Raden Astajinga supados tiasa dedeuheus ka ieu karaton Berhatosan. sok para petugas bawa terus lebat oh ieu meureun Allah. nyaon itu para petugas sing ngarakei sare-sirian Jigana ieu beureunya. cina ka dieu datan nera tangan demam salah jadi teuing aing datan nera tangan demam aya pagulingan rana teh nera iya anu rek ngabuncis gitu Buka naon dia tukang lais jigana. sadaya-daya ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub Naon lengser ucana naon geus datang. nah ieu lengser geus datang Naon lengser. sanes nguningakeun tah ieu naon anu kasebat Astra Jingga teh ieu hah naon sumuhun Astra Jingga teh ieu ayeuna asa kabina-bina teuing ieu teh dedengean teh Astra Jingga pi manuntun aing leres sigerap dewa sigerap purna dewa bangsatnya dan daerah tingkang nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya bangsat ngahina luar biasa kaing ieu boga lanceuk aing teh lain mata pedang gablek deuleuhan ayeuna haye nu kieu bentukna digubuk ka dieu nanaonan sia ngahina kaing atuh ai teu panggih mamontong make jeung nyangan rupa-rupa alasan kurang ajar beureunan bakat tingku hese neanganana der nu ngalasuluh di gubuk ayaku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak aing dihina kudu jadi dulu rampung nasib tepi ka kieu kaulah syah ini montong maka yang datang karena penaing syah dan naik kanan di gubuk kujuk lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu oh mudah-mudahan bakat tingku hese neneangan nya dari nungurek ditewak saya nama kieu meulawi moto makanya saya siap ieu pangna dibantun teh aya kasamianana sarua naon sieun ieu teh nuju kabung bulengan ku tuang putri
ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan nya kulantaran akur kena soal rupana mah cenah eta si Nyai teu keresaheun ka dieu nya urang anterkeun deui we urang jajabkeun deui urang bilarian deui naon rugel naon marawi nya urang kana sayang tong boro anak aing sebel nenyona komode si Kerneng atuh Dawing oge dah piraku aing lalaki izin komo awewe tobat saya taros bae hai saha syarat abdi astajingga jajabkeun deui we isina abdi nya isi kelana ulah pono harapan maneh dinanya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dieu ieu nya hari kawin hari diusir ampun moal kiat abdi ku adat-adatan di toha aya bahan diperas aing beak harta teh bunghar keneh itu syarek maras nanahaon pari paos cek pari paos ngai mah bener maneh ngaran astajinga nuhun bulan hayang kawin gini sih di mana pangi dina impian bulan ya sia daek-daek di papatahan ngomong kitu tak kuya jurig terus disetel heula indah bisa jadi disetel di jalan nya geus menang nyetel beda menang nyetelkeun cenah modern kudu cenah modern kudu kieu daek-daek ieu mah ngomong sakali ini dibebekeun secara hamdu bae aya odang di balik buta tayokeun deui ngahina ka makhluk pangeran cenah ngahina ai putri raja anu geulis ka wanci-wanci kudu kawin ka beruk mah iraha cenah dawuh cidicuna kasih beruk nya dageuh nyeleung atuh dina surat kabar teh ngajeblak raja nagara anu dipunyung-punyung di semua di dama-dama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk peh daerah atuh raja bermantukan oa aduh keturunanna teh kaiduna teh Surili oa mal begitu awas ya kitu rusak keturunan balikeun deui sia ieu mah kieu urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu teu mungkin meureun teu luncat magere sok luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah gara sada sonten wa Nyai ieu wa ieu Nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan Nyai aya uka-uka aya gentayangan Nyai dek dikawinkeun ka uka aya penampakan Nyai wah hoyong gara terang laras pisalaki Nyai parantos sumpik ieu ka dieu gara tingali Nyai ka dieu ngan umat Nyai ulah soak datan nirata ngademan datan nira eta pisan leres ieu cicing iya nama kaulan nama tuah wa maneh nyilakakeun Nyai mawa jurig ka dieu mawa oa jurig naon nama cenah ngaku nama astajinga anu mana taglis wa ta ieu lain tobat isin engkang emut keneh dina impenan ieu pisan tobat dulu hai ulu
dulu itu nuhun pisan laras pisan iya bisa laki nyai teh budak diheureyan ieu aduh ising gelis ising aduh tobat teuing Gusti nuhun ama nyai ngatikahkeun ieu pisan bisa laki nyai teh ama bener-bener anak aing kaporong Gusti anak kieu teuing nasib diri bagian awak aing nepi ka anak aing kaporong anak aing kausap setan gara-gara setan aya kadua ka anak aing teh ngarojong ampun teuing aing bakal wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang nyai anak aing ulah kaporong eta teh jurig lain bisa laki nyai jurig teh nyai naon ari ama make jeung jurig sagala udah bot ngares pisan ieu kan bae tong ditikahkeun di masa tepung oge punah pada wangsul we isin cicing wangsul mung ongkosan muntung make jeung hayang dianteurkeun da geus kolot meureun teh ka itu kabur ini teh cu we seurit tabiling bae penjerong aing nu nganterkeun lagi eta ku gede hulu make jeung hayang dianteurkeun segala ngama ulah gelis nyai sarua jeung maehan ama bakal wiwirang ku tatangga negara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga minantu kana goreng patut nah saur saha goreng patut kasep teh ama kasep ceuk nyai mah sakieu main serangna di mana dukuna teh si goblok nepi kana kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung model bojo ka abdi nyebatna teh si manis padahal anak aing kasep tenang coba moal teh di dukun ayo ngatikahkeun ulah nyai ulah hei cepot hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing asa balik nya teh kedah masihan artos bade wangsul eunang ge kulan kasadayana ieu sawios teh kedah jajabkeun isin abdi isin abdi ge boga harga diri atuh bade ngojay we di laut bade permios kasadayana kaula nuhun paehan paehan Kang anak aing ngagabrug nu gelo hai nyai kamerang kesya tobat bau kelek aduh nu buah ati kemang soca mustika akang di pawenangan ngarayu jurig mustika akang di Pangalengan mulai di pawenangan mapai jalan satapak jog anyog ke hiji lemur teu karasa capena da akang puguh numpak ojek coba mudeg jelema bener ge make gituan anya nu gelo meureun ampun teh ampun Kang tong muli ulah ceurik tong diceungceurikan aduh diraoseun Kang coba
kating ku bogo eta sorak itu ge pajalkeun teh raoseun nya katipu kating pakai mahugi ulah Kang Ega amati kahkeun Ega upami Kang jeung ramanya Kaputra sawios atuh Nyai dina waktos ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkeluk bener malah sok mau jadi dosa namut Krisna ya paehan hareupeun amat tuman lain jelema pileuleyan amat dulu neng nanaon teh neng Nyai nanaon Nyai pileuleyan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya saang bulan 14 tegenek sareng teu maleuk Balumbang timur jalan ke desa Sapuan pileuleyan dunya Kang sanaos teu acan ngaliwatan tikah dasrina teh hiji panutan kalbu bebende pamepes hate bebeureuh anu geus maneh pileuleyan tibatan kaula teu kauntun tipung katamang beas laksana kapinuriat leuwih hade pae ngabale anak ama gelis untung kanyewang kelanan Nyai kadeukeun heug atuh ku ama deuk kadeukeun heula Krisna no kadeukeun bagur atuh naha dileletik di ais inung maneh geus teu aya teh teuing pama dikawinkeun ngan omat ka para wartawan ulah diasupkeun kana surat kabar Nyai kawin ampun tapi astajinga dikawinkeun ku aing alhamdulillah goblok nuhun ayah gitu nuhun atuh ayah palai sabaraha hiji kawan putu teh abdi teh sudi bijil anak ti sia ku aing dijejek pencet nya eta kan wae da ku akina wah cilaka raja tenang hek ku kaula dikawinkeun tapi inget hayang duit sabaraha juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui nya mangkewe atuh ya sok Nyai ka dieu lembe mana be aing wakilan kitu rek ngawinkeun ka Bapak Lebe anu geus dikontrak Bapak Lebe ka dieu be geus dipanjer mana dieu sagedeung Bapak Lebe datos di kamari di dieu na teh tebih teh lebena teh urang mana atuh nya lebena teh jauh pisan muntas laut tinu sakambangan dengdelet teng tuni lareng itu mah nah curik ni semua bakso bulan Gusti ya Bapak Lebe ya mohon artis aja nama waduh cerita hatam ya iya wayana anak kaula kawinkeun ku si bapak ngawakilan eda anu hak nikahkeun mah salira ha ku aing nuhun mangga ha saya punjene Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres sok kayaknya bidin ngawinkeun bidin anu neng dupi
anu pada ditikahkeun teh kaula Bapak ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon panganten pamegetna karep karep isin abdi ulah ayo kapayun empah Walte Ustad Ayub lebih enak. anu mana ya pisalah pisalahkeun kaula teh gigireun kaula anu eta kawin geus ya kawin hayang sabaraha juta be ai kitu sih ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui ya jamu kumaha carogena we bagideun Sekalian we surat kawin jeung surat serah sekalian bareng. bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi dia hiji mangga Neng kaula nun dupi kakasih teh saha kaula Wirginingsih Wirginingsih Lin diserat Lin. binti Kangjeng Rama Prabu Kanda Kamurkan binti Prabu Kanda Kamurkan salaku raja negara ieu Giri Retna tapi lo dupi calon panganten pamegete abdi saha abdi Astra Jingga ngaran teh Astra Jingga bin Semar Semar Bintarung. ayeuna bade naroskeun ka Neng dupi pala ditikahkeunana ka ieu Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh teu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain Neng nyalira laras sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh henteu dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae sugan kitu ditotog-totog teu bulan koyong abdi heeh teu aya unsur paksaan teu aya pada cinta sumuh-sumuhun bangga ai parantos kitu mah bade ngawakilkeun wae ya kami kan buru aing teh aya ngomong sok aju ka dieu geulis sok pindah ka hareup Astra Jingga sae mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu tah kitu kumaha geus kieu antos sakedap mangga bade dituntun ku abdi tapi bade jalira sok tuntun Kayak itu. kaula salaku raja negara Giri Retna Prabu dupi kakasih teh saha aing piraku sia teh apa ka raja sorangan kana kamurka sumuhun kaula Prabu kana kamurka salaku ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan pokona mah kawin nah ieu raja teh bedegong nyaeta Wirginingsih ka Astra Jingga bin Semar Popot tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu Kanda Kamurka Raja Negara Giri Retna syah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon badenge celok ke dia tuh coba cacan teu sah
kawin di Ayuk itu. Ayuk aduh akangnya. Tapi kalau gagal kira kawin yuk. Aduh. Pohon deui aing nomornya teh. Sepok Nyai Neng, Kaula nun. bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha? Sing gede Ji. Mental negara, mental mas bisi kemana sih itu jembatan? Aya bahan batal ya kawinnya dek. Maklum akang mah kesebel teu kawin jadi poho deui Kang. Kaula teh pas kawin nama anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nya ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula. Eta mas kawinna ieu wah cilaka. Wah bahaya. Mangga ini mah urang sakeun ya. Labi teuing yeuh. Dah lapar saya nu ngantosan mah tuh. Oh tang tol. Mulai serah terima heula gitu. Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat. Alat salat mun. Heuh poho deuna. Nah, aya leuwih pohoan teh euy. Haula ngawinkeun Wirginingsi ka Asta Jingga bin Semar kalayan mas kawin kanya kadeudeuh ka cinta kaula kanya anak ieu si Cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsi putra tegas Prabu Kanaka Murka kalayan mas kawin kanya kadeudeuh ka ulas ka asih anu moal pegat deui sah mana Sah naon? dengan Nyi Isyah Sah. Aduh, ama mangga geura munjungan ka tuang rama Nyai. Munjungan parantos sereng sewe cinakna mana? Iya. Geneng ke paneuring ngajejek nog mah. Nya ku sumageung dina upacara adat mah. Lamun si Cepot mah lain ngajejek nog ngajejek waduk. Ya nya teh naon Atawa jejak mitoha. dia putra dinanggoning rumah tangga teh doana ama cing runtut raut. Wah. Ya. Sok Cepot munjungan. Geus teu kudu. Wah, abdi parantos kawin ye empek didoakeun Cepot. Runtut raut. Cing manggihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Goblok. Isna kuaslin ka putra we. Wah doana Didoakeun ku Anung. aduh bagja teuing kaula nun. Taku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek. Beber layar. Ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar. Tarik tama. Iya, tong rusuh teuing atuh be. Tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga. Muga-muga dina sajroning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi, runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mudarat jadi salah. Ayeuna cenah diserahkeun deui. Tah, ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu. Tada ku masalahina eta mah. Sakpot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing. Jadi randa beng serat urang ieu. Sae. Kang, Kumaha tuh parantos kejadina begitu. aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng teuingeun Nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula. Aya bulan madu. Eta Jadi nurun ngabodor nama kaing, tapi rada nyarinya. Bener. Sana naon ke geus klop eta. Guys, kalau aya rada gelo nu we sarua. Hayang make jeung hayang bulan alaeun we kieu. Abdi salaku salakina ieu pun bojo cenah. Ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo. Benar? Patina, huripna, hirupna.
dilahirna nugi kabatina buukna salamar getihna satetes amakan sarami keluar Jawa naon paribasana keluar Jawa tinaraga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos kebale nyungcung tah ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi teh leres tuang putra benar tadi sateu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal waler aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina tah abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atawa karena katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngaya ketim-timnakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kari tulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neng hayu keluar loh kurang ajar bangsat aya tewak waduh oh rai lebih iraha dibayarna ieu teh tadinya nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah da aya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar kana ditampili aing atuh tong maka dikawinkeun kudu macan mayar aduh mah kading memeh ka dieu teh aing teh nganyok hayam kaulan tobat teuing Gusti bieuna ceking Ciraja mah bakal leuwih ari tahu nya we geuning leuwih teh leuwih nyeri gila para petugas saling wae bakal disasar ti corona si cabot nyai wayana nyai bongana geus cuman takat sampelak kami tahu atas bangsa yakin modal siap bangsa nuhun Kang sawangsuna teu sangka Bapak pidoa Bapak si abdi teh kieu mah tos laksana abdi teh tos kawin Bapak jeung nu beulis aduh kauntun tipung kata Mang Behas Nyai Laras teh cinta ya Kakang nah make sasauran kitu kaula teh lahir batin salira teh punyungan kaula semahkeun kaula engkang nuhun penas ti kersayang tumampara ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasakti ngarau Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur wayah bangsat kurang ajar anak aing dibawa barang sang Nalendra bade ngebledik ieu patih nagara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan sampurasun anger datan nirata ngademan ewa pakulingan rana Denera Kang Samya Prapta nah geuning anger Prabu aya di luar ieu toba ya geuning ieu kasepuhan ti Astina
Wilujeng sumping paman, wilujeng sumping. Nuhun nger. Ae sareng saha paman. Seur. Atuh tepi lo damel urang kalebet karaton. Aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan di kangaleutkeun teuing ngapanaleut umat moal datang teh inang kasepuhan. Anu mawi ada teu sae aya di luar mah. Keuneuh. Aya maksana we wungkul naon? Nu mawi anger kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wireh anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Mandrakomara. Aya eta Mandrakomara teh katari kataji ka pati-pati ka penangka Semara ka tuang putra. Kalau Cep Mandra teh. Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas pada giring ka dieu. Sareng Cep Mastu teh. Kitu meuleuy. Bade ngalamar tubah. Laras pabatnya, aduh, pun anak parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh. Pun anak si Nyai geus boga salaki. Oh, kasaha ka urang mana? Kaburangan pisan suatu ilahan nikah nembe lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak teh oge. Aduh. Geuning teh acan ka kuping raramean. Borora hayang ngahibur boga pinantu gejul. Kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana nger? Dikawinkeun da budakna bogoheun pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si asa jingga. Nah, itu ngerti kaporong teh. Si Cepot anu kuleuheun nu make iket beungeut ya. Nah, eta darah biru dikawinkeun ka darah beku. Si Cepot gede milik teh si goblok. Si Semar bapana turunan jin. Ulah ora. Ku kaula ge bieu terek dipaehan. Nanging kaulah teh boga lanceuk punya anya teuing tak kasih Cepot. Jeung anak kaulah disalametkeun tuh dibawa ka luhur, dibawa ka alas pring gandingan salaboa-boa. Nah, upami salira tiasa nyanak pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si Cepotna. Nah, beres. Parantos kitu punten anger. Siapkeun tenaga pikiran, urang tuturkeun geuning kitu. Orang tutur ke tutur. Jual perbias ya. Saya tak. Abdi bade nagi lebih goblok. Jadi paehan baik. Tuna lampah eta kacarios ieu dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng putri. Kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu nuju tapa. Salam kali Hadir ya jalan tamang hadir Namun kami tetebang sama-sama jangan kasuat-suat dulu itu paling
dengan kamejakeun eueuh ti Amarta ti Madukara nya tawe keur melekun tatapa ieu budak anak aing nepi ka kieuna deuli cukup deudeuh Arjuna anak ieu naon tama jalikeun mah oh syukur kepada lempang biasa gitu eta anu teu ngaler teu ngidul Minang kaki julang kakak salam kalimah Ninemu wami tetepan Sokasa kasuat-suat Pak Haji Anu Kasuat-suat Sapanjang urang kumalar neng elok Setiawati ulah kendatnya ikhtiar ilmu tutup dengan siar awana petisi duman perut Gumelar di panangan Dakna jantan pantangan Ulahnya kawanan sabab tuwi di pangeran Widi pangeran Ngupat sing ngupat kabatur kalakuan anu terjuji sameme ngupat mitutur petik sabar dan sakujur Petrik sabar dan sakujur barak-bak kembang irmawan pacampur jeung kaca piring sumeblak rasa kakelar hatete terkena teuing terkena teuing kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali nya jelema daek perih mah paingan hidupna maju tah kitu aswata mah daek perih teh daya mah kumaha cenah dina bulan puasa oge udah teu kuat sing kuat cacakan geus jadi pangag da udur enggak bulan puasa geuring teh sia teh mah cing junuk anu anggang cing datang asup ngabaju mirag asup deui waras teu mengen jati-jati teu makani waras waluya
cager kasih udang. Hei, Arjuna udang. Lila teuing anjeun leungiti nagara Cerabajana. Lilir yang merbangun. Lilir yang berbangun kayang impen saresa kenapa Purwa putra dalam tatapate parantos kaicalan sababaraha pusaka Kalengitan sababaraha pusaka leres di antarana keris pancaroba leres ayatan dipake ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta Pancaruta atuh nu ama we pancakaki bawa ku hidup ya ama mah sabaraha hiji nu leungit teh aya 2 naon deui ali-ali ampal ali leungit teh imalan da eta tuh Arjuna mah loba teuing babu teh di imah teh loba teuing pagawe teteh merenang geus manis jul bunyut we jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampat teh leungit leres anu mawi ama dongkap ka dieu oge menang 73 gaib dina malam Jumaah Kaliwon mah teh menang soratan katinggalan hedorna ceuk gaib teh buru-buru panggeuingkeun Arjuna anu keur tatapa anu kiwari aya di alas Wanawasa eta budak teh cenah kalengitan ali-ali apa jeung Pancarobah buru-buru pangbejaankeun ku manehna pangbejaankeun buru-buru kok kitu nama dongkap pada di barengan ku Aswatama teh nya eta pikeun ngageuikeun hidup kasep ulah neangan jurig nu teu kadeuleu eta ali-ali ampa jeung Pancarobah teh sabenerna mah aya nu maling tapi lain pun liat aya nu maling aya nu mau hebat eta bangsa teh da ujug-ujug teh aya dina iramo kitu atuh lain ge bangsat teh kitu-kitu acan mah kok amat rek ngalamar putih jadi jigat cicing sia tapak nyokel Cicing. banto teh nyakola si hirup teh kitu kasep kusaha saur gaib eta teh ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae dipaokna teh ku si cepot dijual duitna dipake kawin si cepot teh beger ngan begerna teh ka jelema beunghar dijual teh ali-ali ampat teh baru kana teh jeung eta keris teh tuh malahan anu katinggal ku manu mamawa eta Pancarobah jeung ali-ali ampat teh wakabul lo jijik kadinya ari ama heuh ngan eta mah Pancarobahna tina kulit gitu aduh ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampat jeung Pancarobah teh imalan tak kuasa kitu duitna teh dipake kawin tak ku si goblok
nu matak ya bangsa tadi kukut wae atuh nah teh kumaha aduh anu leres sama nah iraha dorna bohong ka Arjuna teh ka anak kitu malahan bilih teu uninga gara yuk urang aprup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun tapi no dama kaula nun mangga gara hayuk ka urang teangan balas